Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum khususan usi nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah anu kalintang dicintaina, anu kalintang dihormatina, terkhusus sahibul bait Kang Asep sakulawarga sareng panganten baru Jang Ridwan sareng Neng Aulia anu sadayana kalintang dihormatina, dicintaina, didoakeunana. Moga-moga ieu panganten khususna oge keluarga besar di kedua mempelai oge urang sadayana sareng kulawarga urang. Moga-moga sadayana sing dilimpahi rahmat sareng kaberkahan, sing dilimpahi pituduh sareng pitulungna Allah, sing dilimpahi pangampura Allah, sing dilimpahi rizki sareng nikmat kabahagiaan ti Allah. Oge muga-muga sadayana sing ditebihkeun tina sagala musibah, ditebihkeun tina sagala fitnah, ditebihkeun tina sagala panyawat, ditebihkeun tina sagala wabah, ditebihkeun tina sagala karugian, tina sagala kahinaan, tina sagala kasasaran, tina sagala kamunduran. Oge muga-muga sadayana sing diraksa ku Allah tina godaan setan, tina kaawonan hawa nafsu, tina tipuan dunya, tina kejahatan makhluk, tina awon-awonna takdir. Oge muga-muga sadayana sing paranjang yuswa kalawan kasehatan kaafiahanana, kakuatanana, kawarasanana, kacerdasanana, kalancaranana, kabahagiaanana, kamuliaanana, oge limpahan rahmat sareng barokahna, limpahan rizki sareng nikmatna. Muga-muga ieu panganten dina rumah tanggana oge sadayana anu parantos rumah tangga pisakumna umat Islam. Muga-muga ieu rumah tanggana teh sing diabadikeun nepi ka surga, bari pinuh ku nikmat, pinuh ku rahmat tur barokah, bari pinuh ku rizki jeung kabahagiaan. Oge dimuliakeun darajat sadayana. Atuh anu teu acan rumah tangga, anu tos waktosna rumah tangga, atanapi anu bade rumah tangga deui, ya. Muga-muga ku Allah dipaparinan batur hirup sadayana anu saroleh-sarolehah, anu hade pikeun urusan dunyana, pikeun urusan agamana.
oge pikeun urusan akhiratna anu jadi kabahagiaan sadaya pihak ya, oge anu jadi wasilah salamet bagja jeung mulia di dunia sareng di akhirat. Para jamaah nu mulia, adi rumah tangga teh adalah hiji situasi kondisi nu diciptakeun ku Allah di makhlukna anu berpasangan. Artina aya anu berpasangan teh aya lalaki aya awewe. Ari malaikat mah dan teu berpasangan. Sabab malaikat Allah diciptakeun teh lain tina jenis lalaki, lain tina jenis awewe. Teu dipaparinan syahwat, nafsu teu dipaparinan. Nah, sakur anu ku Allah Ta'ala diciptakeun sebagai makhluk hirup anu berpasangan eta ku Allah diciptakeun rumah tangga. Rek jelema, rek jin, setan sekalipun satu hewan. Kitu kersana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ieu rumah tangga ieu pinuh ku hikmah. Di antara hikmahna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala nguningakeun kakawasaanana sareng kersana oge Allah ngalimpahkeun nikmatna ka makhlukna anu teu aya dina luar perkawinan, anu teu aya dina luar rumah tangga, ayana dina rumah tangga. Allah rek maparinan nikmat pikeun minuhan syahwat lalaki jeung syahwat awewe. Allah rek maparinan nikmat anu paling puncak tina nikmat dunya. Ya. Yakni nikmat bercinta. Nikmat jima. Eta teh nikmat dunya nu paling puncak. Ku Allah dipaparinkeun ka bangsa jalma dipaparinkeun ku Allah, ka bangsa jin dipaparinkeun ku Allah, ka bangsa setan dipaparinkeun ku Allah, ka sato hewan. Ieu jadi tanda kakawasaan Allah, jadi tanda kersana Allah, jadi tanda welas asihna Allah, jadi tanda kabageranana Allah. Ku ayana diciptakeunana ku Allah jodoh-jodoh di dinya oge ku Allah diciptakeun cinta, diciptakeun birahi, sehingga hirup
pinuh ku sakinah. Hirupna pinuh ku cinta, hirupna pinuh ku welas asih. Disebut sakinah, mawaddah, warahmah. Naon sakinah teh katengtreman. Jadi tentrem ayem hirupna teh. Eta teh tina wasilah diciptakeunana makhluk hirup ieu jodoh-jodoh. Aya lalakina, aya awewena. Sok we ku Allah teh diciptakeun syahwat birahi. Sok we ku Allah teh diciptakeun cinta jeung nyaah. Rek jelema, rek sato hewan, rek jin, rek setan. Matak aya betah lamun awewe jeung lalaki, lalaki jeung awewe. Aya tentrem, aya ayem. Lamun lalaki wungkul, awewe wungkul, eta teh sakinah moal aya. Ya. Mawaddah warahmah teh susah. Teu bisaeun tentrem ayem lalaki jeung lalaki mah. Ya. Sabab aya alat dina jiwa makhluk hirup nu disebut syahwat, birahi, nu moal bisa ieu birahi katutupan kahayangna angin ku lawan jenisna. Birahi lalaki teu katutupan ku lalaki deui, birahi awewe teu katutupan ku awewe deui. Birahi lalaki katutupanana ku awewe, birahi awewe katutupanana ku lalaki. Kitu kersana Allah. Lain ukur birahi wungkul, aya alat dina jasad, ai birahi mah dina jiwa. Ya mah dina jasad ge aya alat. Ya. Di samping ti leungeun, sirah, panon, irung, ya. Bibir, baham, ceuli, suku, aya alat. Nyaeta sesuatu. Bobogaan lalaki khusus jeung sesuatu bobogaan awewe khusus. Mal dibeja-beja ieu mah. Da rahasia. Kan? Allah Ta'ala teu ngadamel alat tanpa fungsi. Allah ngadamel panon kan aya fungsina. Naon fungsina? Ningali. Nah, Allah Ta'ala teu ngadamel fungsi wungkul. Tapi oge Allah ngadamel setelanana. Setelan fungsi, aya setelan fungsi. Contoh, panon alat kanggo ningali. Fungsina naon? Ningali. Naon ari setelanana itu kan? Tingali ieu. Setelanana adalah sakur anu katingali. Sakur nu bisa katingali. Hartina Allah teu ngadamel panon wungkul tanpa ngadamel bisa ningalina. Allah teu ngadamel kemampuan bisa ningali wungkul tanpa ngadamel tingalieun. Sok Allah teh ngadamel tingalieun. Tupan urang teh tuh ningali itu, ningali ieu. Tak ieu teh kabeh tingalieun. Keur minuhan naon? Minuhan paningali. Seperti ceuli. Alat pikeun naon? Pikeun nguping.
Tapi sanes kemampuan nguping wungkul nu diciptakeun ku Allah teh setelan ya. Setelan eta nguping. Naon adalah sora. Artina kuping keunana, dengeunana. Lain ukur cepil tiasa nguping wungkul, tapi oge Allah nyayogikeun kuping keunana. Anu ieu jadi kanikmatan pikeun panguping. Seperti ya, anu bisa katingali ieu jadi kanikmatan pikeun paningali. Seperti sagala aroma anu bisa kaambe eta kanikmatan pikeun minuhan syahwat ngameu. Kan aya syahwatan, syahwat teh aya kahayangan. Panon aya kahayangan hayang ningali, ceuli aya kahayangan hayang ngadenge, irung aya kahayangan hayang ngameu gitu kan. Tuh. Dina paham ke kitu. Lain ukur bisa ngomong wungkul. Oge aya omong keunana. Disayagikeun ku Allah teh keur omong keunana, lain mampu bisa ngomong wungkul. Lain alat paragi ngomong wungkul. Masya Allah. Dirinya aya syahwat ngomong. Syahwat ngomong teh nyaeta kahayang. Hayang ngomong. Tapi kan hayang ngomong lamun teu dipapadinan bisa ngomong moal bisa. Ayeuna bisa ngomongna aya, tapi kan lamun eueuh omong keunanana teu bisa ngawujud deui ya. Lengkap tuh. Ya, nikmati Allah mah. Kakawasaan Allah ieu teh. Kabageuran Allah ieu teh. Walas asih Allah ieu teh. Anu wajib disyukuri ku urang sadayana. Ayeuna waos gitu kan. Para ginaon. Nyapek. Lah ai Allah ngadamel waos sungkul badi teu bisa nyapek. Sareng kemampuan bisa nyapekna. Kemampuan bisa nyapek wungkul tanpa aya capekeunana henteu ku Allah disayagikeun jeung capekeunana. Lengkap. Aya syahwat waos. Kahayang huntu naon heuh nyapek hayang huntu mah. Gitu kan? Kahayang irung ngangse. Kahayang panon ningali, kahayang ceuli ngadangu, gitu kan? Kahayang suku tah kitu. Aya tincakeunana. Aya disayagikeun. Bisa nincakeunana, dibere kemampuan. Aya alat keur nincakeunana. Aya dipasihan sampean. Nah, aya deui alat anu dirasiahkeun ku Allah tong dibeja-beja. Apakah dikira Allah teh hanya ngadamel alatna wungkul tanpa fungsi? Tuh. Apa dikira Allah teh hanya ngadamel alat jeung fungsina wungkul tanpa aya setelanana? Henteu. Matak tong sieun jang. Tong sieun teu dahar da Allah teh teu ngadamel beuteung maneh wungkul eueuh dahareunana. Aya eusi beuteungna jang nu disayagikeun ku Allah. Tong sieun huntu maneh teu nyapek. Da Allah teh geus nyayagikeun capekeun nana. Artos henteu? Eces henteu? Walah syukuraneun teh loba. Syukuraneun teh loba. Matak ieu teh kabeh aya syahwatan kabeh. Aya syahwatan kabehanana. Ku Allah disayagikeun. Allah. Tah ieu teh kabeh rezeki ti Allah dijamin ku Allah. Tah kana perkara nu dijamin entong sieun. Ngan aya nu teu dijamin ku Allah. Naon nu teu dijamin ku Allah? Nyaeta hidayah. Anu jadi wasilah ku eta hidayah jelema bangsa jin bisa asup ka surga. Bisa salamet tina siksa neraka.
bisa menang cinta na Allah, ridho na Allah. Kunaon wasilah na ku hidayah ti Allah, pituduh ti Allah. Anu ku Allah dilontarkeun kana hate hamba-hambana nu dipilih ku Allah rek dijadikeun ahli surgana. Nu dipilih ku Allah ditangtukeun rek dijadikeun ahli kanikmatanana anu abadi. Ahli kemuliaan anu abadi, ahli kebahagiaan anu abadi. Anu ku Allah dipaparinkeun ka hambana, anu ku Allah ditakdirkeun rek dipenakeun sareng Allah engke di mana ieu hambana geus asup ka surga. Ta ieu hidayah mah teu dijamin. Matak urang kudu hariwang teu meunang hidayah. Matak urang kudu usaha neangan hidayah. Urang teh kudu ngaji ka ulama. Anak incu urang kabeh sina ngaleut sina ngaraji ka ulama. Nah make kitu, ye ari ngaji ka ulama teh rek neangan hidayah. Tah hidayah mah teu asup kana jaminan pangeran. Beda jeung rizki. Ai rizki mah salian tina hidayah nu dimaksud, hidayah ge adalah rizki anu pangagung-agungna, tapi salian teh eta mah rizki dunyawiyah ku Allah teh geus dijamin. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dauhan Allah. Kabeh nu kumalenang di alam dunya dauhan Allah taala eta pasti dirizkian ku Allah. Dicatat ya ku urang. Apan cenah eta teh hate teh akal teh eta teh meureun jeung setelanana. Naon setelanana? Akal teh ilmu setelanana teh meureun kabehanana pasti bakal dibere ilmu. Nya ilmu mah ngan aya ilmu anu ieu mah khusus. Ilmu nu jadi wasilah ku sababiah ieu ilmu jelema bisa asup ka surgana Allah. Teu kabeh ilmu. Neangan duit pasti aya ilmuna, hayang sehat aya ilmuna. Ya. Hayang menang rezeki aya ilmuna. Berbagai hal tentu aya ilmuna. Urusan dunia aya ilmuna, urusan akhirat aya ilmuna. Dawuhan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Sahaja manu ngaharepkeun dunya bisa ngaraih dunya nya kudu make ilmuna. Jeung sahaja manu ngaharepkeun kasalamatan, kabagjaan, kamuliaan akhirat nya kudu make ilmuna. Kudu boga ilmuna. Tah, nu dimaksud ilmu hidayah ieu adalah ilmu keur kabagjaan ke di akhirat. Nyaeta pituduh Allah nu khusus ieu mah diwahyukeunana ka para rasul, teu bisa kasing jelema. Teu bisa khusus ka para rasul. Ingat. Kahartos henteu? Anu ti para rasul ieu lajeng we diajarkeun ka saha ka umatna masing-masing. Sakur umatna nu nampi ieu ajaran, ngamalkeun ieu ajaran kalawan sabener-benerna ieu umat ngeunang hidayah. Di mana ieu umat embung narima ajaran ti Rasul, mung ngamalkeun ieu ajaran Rasul, ieu umat moal meunang hidayah. Najan boga ilmu pengetahuan luas dina urusan dunya. Hartina mungkin dunya mah beunang ngan akhirat mah moal. Naon sababna? Sabab teu boga ilmu akhiratna. Kahartos henteu? Ilmu akhirat teu bisa ngarang sorangan, teu bisa otodidak. Sabab eueuh jelema nu dibere wahyu salian ti Rasul. Ilmu akhirat mah ku Allah dipaparinkeun ka para rasul. Ari salian ti Rasul kumaha yang menang ilmu eta nya kudu ngaji ka Rasul. Lamun Rasul tetepang nya kudu ngaji ka jalmi anu nampi eta ilmu ti Rasul nya eta sahabat.
Jeung sahabat tetepang kudu ngaji ka jalmi anu nampi ilmu da Allah ti Rasul ti eta sahabat nyaeta tabi'in. Teu penak jeung tabi'in ya kudu milarian muridna. Teu penak jeung muridna milarian deui muridna. Hartina kudu aya sanad mata rantai nu jelas anu kapercaya. Dan nepi ka mana? Nepi ka ulama-ulama nu aya di zaman urang. Ulama-ulama nu aya di zaman urang. Ya. Ya. Anu ulama-ulama di zaman urang ieu teh anu nyambung, kan? Mata rantaina dugi ka junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ulah anu putus. Ulah ukur anu ngaku-ngaku ulama atawa anu dituding ulama ku sebahagian segelintir padahal lain ulama. Gening ayeuna jadi riweuh ayeuna di Jawa Barat di Indonesia. Gara-gara naon? Gara-gara ngaku syekh. Ngaku ahli ilmu. Atau disebut ku muridna sebagai syekh, sebagai ulama ahli ilmu. Gara-gara eta teh. Tapi manehanana da teu boga sanad, teu boga mata rantai ka saha ieu ngajina ieu. Da lamun ngajina bener guru anu nyampai pada moal kitu. Hah? Moal kitu moal. Ingat bahwa ilmu akhirat mah teu bisa otodidak. Teu bisa. Tapi kan mungkin bisa mengembangkan. Mengembangkan itu harus dari pokok dan sumber yang sudah sahih. Ya sumberna ya soal pengembangan bagus. Pengembangan pemikiran nu disebut tatawur. Bagus. Pengembangan di dalam perbuatan kebaikan. Bagus, dikembangkan lagi. Tapi pokoknya ia ulah salah. Namun pokoknya salah yang ngawur. Nah, dicatat ke urang sadayana, ya, catat. Jadi dia perluna urang ngaos. Nu mawi sering kubuya didongengkeun dijelaskeun bahwa ayat firman Allah anu nguningakeun bahwa yen Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun, ya. Ieu makhluk teh jodoh-jodoh, yakni jelema bangsa jin, bangsa setan oge sato hewan, ieu teh jodoh-jodoh ku Allah didamel teh. Nah, naon hikmahna diciptakeun jodoh-jodoh? Hikmahna Allah erek maparinan katengtreman sakinah. Allah Subhanahu wa taala erek maparinan konsumsi cinta. Karena Allah ngadamel cinta. Kan? Dina jiwa ieu jelema, ieu sato hewan, ieu jin, ieu setan, ku Allah teh didamel cinta dina jiwana teh jeung rasanya ah. Nah, setelanana itu kan ku Allah didamel. Naon setelanana teh? Nyaeta perbedaan jenis anu ku Allah diciptakeun teh. Teh ieu setelanana. Sebab cinta na lalaki moal nyetel lamun eueuh awewe nu dicintaina. Kahartos sakinah ieu katengtreman lalaki teu bisa nyetel lamun eueuh awewe. Awewe ge sarua mun eueuh lalaki. Nyaahna oge sarua itu kan. Warohmah teh. Tah ieu nu disebut sakinah mawaddah warohmah encan tuntas sebagai tujuan puncak. Matak urang ulah ukur hayang rumah tangga mawadah sakinah warohmah hungkul sabab encan puncak da sato ge dibere sarua jin ge dibere setan ge dibere sakinah mawadah warohmah mah naon puncakna hidayah. Matak kasolehan dina milih ya partner hirup ieu jadi nomor kahiji. Pek teangan geulisna kasepna, pek teangan urusan fulusna, gitu kan? Hartana,
pek teangan gitu kan urusan nasabna, pek teangan urusan kerja nanaon diparentah ku Rasul. Tapi sing inget dawuh Nabi gitu kan, sing inget fadfar bidzatid din taribat yadak. Umatku maneh kudu diutamakeun nu boga agama alias hidayah. Ulah tentrem we wungkul tapi eueuh hidayahan hirup teh. Silih pika cinta suami istri, silih pika nyaah tapi hidayahna eueuh. Duanana tara salat. Tempo bulan Ramadan duanana tara puasa Ramadan. Tapi silih pika duduh tentrem eta oge gitu kan. Teu. Nu kitu nu diteangan lain. Nu kitu mah ukur sampai maot. Maot anggeus weh kanikmatan dunya mah. Keur ngahontal kanikmatan akhirat kudu ku hidayah. Tayu fadfar bidzatiddin. Lamun teu bisa menangkeun salaki pamajikan nu boga agama, gitu kan? Maka taribat yadaka dawuh Rasul krodong sarung. Hartina kosong molongpong leungeun maneh teu meunang nanaon najan beungharnya cakak. Najan bahagia hirup rumah tangga jeung salaki jeung pamajikan tapi eueuh agamaan teu meunang nanaon da moal dibawa paeh kabehna ge eta. Eces? Jelas henteu? Maka ka neng-neng, ka ujang-ujang ieu anu can baroga. Bojo can baroga caroge tah meungpeung aya keneh waktu ya. Kudu naon ceuk basa kiwari mah selektif. Ulah jol kabongroy kagoda ku beunghar. Ulah kabongroy ku pinter wungkul atawa ku kasep geulis wungkul. Eta tingali agamana. Mun agamana geus aya sok teangan nu sejena. Pokona agamana geus aya. Wah ieu soleh ieu, tapi tajir henteu tah kitu. Ini fulus. Gitu kan? Kita tingali wae gitu kan? Tingali. Paek nu sajena mah sok asupkeun gabungkeun nu sajena mah ngan utamakeun naon? Agamana soleh. Pahamna sarua ahli sunnah wal jamaah ulah nu beda. Lamun beda riweuh gini teu. Riweuh pakusut gitu tah. Nah gitu. Eces henteu? Tah eces teu? Tah oge kasempatan keur rana jeung duda. Rana duda jadi kesempatan boga pilihan deui ti pangeran. Nah, berarti ada sesuatu yang baru. Coba buka lembaran baru, pilih nu bieu gitu kan. Eces? Geus sakitu. Muga-muga ieu kalimat sing manfaat jeung barokah keur sararea. Ya, oge moga-moga urang sadayana sing jadi ahli kabagjaan di dunia jeung di akhirat. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Kasadaya para jamaah oge umat Islam tong hilap wengi ieu wengi naon? Wengi Kemis di haturanan linggih pangaosan rutinan malam kemisan di simpang ya. Di isya di awal ke sadayana hadir dina malam kemisan. Urang ngadoa, urang maulid, urang sholawat sangkan diijabah segala pamaksudan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.